Basa bulan nusa pasikeun nyaangan buntut mega ting arungkul ngajauhan bentang ngarapang ngan ukur tambah ngarewong dewasa nyieun lalakon waca pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun turun ka ranjang patan kingkin mikiran nu lawas ilang mending nyambung duduluran tapi basa bulan mabra mega hideng megat datang ngahalangan icep bentang beciga nu ngaracunan nu ilang junuk dadakan jeung manehna setra kuring sa kocoran aya peda nu bisa megatkeun rasa tanda tanya na pikir bagale wota teu nyaho kudu kumaha basa bulan nusa pasikeun nyaangan buntut mega ting arungkul ngajauhan bentang ngarapang ngan ukur tambah ngarewong dewasa nyieun lalakon waca pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun turun ka ranjang patan kingkin mikiran nu lawas ilang mending nyambung duduluran tapi basa bulan mabra mega hideng megat datang beciga nu ngaracunan nu ilang junuk dadakan jeung manehna setra kuring sa kocoran taya peda nu bisa megatkeun rasa tanda tanya na pikir bagale wota teu nyaho kudu kumaha basa bulan nusa pasikeun nyaangan buntut mega ting arungkul ngajauhan bentang ngarapang ngan ukur tambah ngarewong dewasa nyieun lalakon waca pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun turun ka ranjang patan kingkin mikiran nu lawas ilang mending nyambung duduluran
raksa ngajaring anak najanung sing mata pusing teu dede mikanya asih dimomong jeung ditimang du indung ngaping ngadama-dama anak ngamule buah majungjung tur anak dicieun puputon du indung timang titi ngamong anak du indung aduh indung tewele nikahnya ngajaring anak najanung sing mata pusing teu dede mikanya asih dimomong jeung ditimang du indung ngaping ngadama-dama anak ngamule buah hate ngajungjung tur anak dicieun puputon du indung timang titi ngamong anak du indung aduh indung tewele mikanya raksa ngajaring anak najanung sing mata pusing teu dede mikanya asih dimomong jeung ditimang du indung ngaping ngadama-dama anak ngamule buah hate ngajungjung tur